Aduh, gini guys malam Jumaah deh. Ti Jumaah ka Jumaah, ti Sabtu ka Sabtu, ti Kemis ka Kemis, ti asa gancang. Namun dihitung-hitung umur aki ya guys monokan. Buah-buah tahun hareup mah aki ya guys eueuh. Aki pernah ngadongengkeun aya di hiji rumah sakit anu dijieun zaman walana 1803 nyieunna ge. Aya tulisanana di hareup. Lamun malam Salasa alias Senin Peuting coba tingali deket tangkal tangkil anu didinya teh aya torencai nu umurna geus puluhan tahun. Si torencai teh geus karahaan malah mah mawa carita dina carita anu kabawa dina kahirupan nya sejarah teh ngaranna. Lamun Peuting Salasa sok aya awewe buukna pirang panona eueuh hiji. Baheulana pernah disiksa ku pejuang Indonesia. Yang meureun teu ditarima ku bumi alam. Malah mah amun dina lorong-lorong selasar sok aya nu ngageleser nini-nini geus bongkok. Leuwih kolot ti aki pasti ratusan tahun umurna. Pak tinggal kadinya.